Ayo ikutin. Menjadi bahan lamunan modang jika laturna impenan anasa asawin. Halo, episode spesial anu mararenor buuk bareureum sinah manen jagung guys. Halo guys, kita udah nyampe di kebun jagung guys. Adieu. Ribu selfie deh. Kebun jagung berada guys. Yuk. Sampai di kebun jagung guys. Adieu. Rantaian ngadang usia jadian tentu banget poek jika imah keraliran. Meskipun tengah hiji aing tetep ngadoakeun semoga pasti eta apel keluarga dibangsakeun. Salila ieu aing PDKT jeung sia bulan desiga nyicil mio ka adira. Deket jeung aing jadian jeung si beungeut awing nyanguna jeung aing ngaliwetna jeung si aing Ojing kasar. geus dadah sedian acan tapi tereuas aing kapan hari sia tengah hargaan asarai sabeut pas-pasan hiji waktu sia bakal ngarasa kaduh ijen udut maha sia kadododot. Hai non, dapat sekarung guys. Banyak ternyata banyak. Tingali. Neng. Kok sama warna rambutnya iya kok rambut jagung? Kumaha mau teh kena kieu doang. Wah, ternyata gede banget. Wah, ternyata gede banget. Ada bulunya. Kayak momok. Ini dia si Jali lagunya enak berdua sekali Dapat dua. sampai sedikit tidak peduli Pak Ade Rahman asalkan Tuhan senang di hati. Ada bulunya guys. Ada bulunya guys. Sampai sedikit tidak peduli Pak Ade Rahman asalkan Tuhan senang di hati. Ini dia Agunsa Elektro siap menghibur